Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca derasan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu rabi'atu ari sifat nomor kaopat al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Al-mukhalafatu lil hawadisi eta sifat mukhalafah lil hawadis. Ayil makhlukati tegesna pirang-pirang makhluk. Aila yumasiluhu tegesna henteu aya nu ngakuran ka Gusti Allah. Naon syai'un hiji perkara minal makhlukati ti pirang-pirang makhluk. La bidatihi henteu dina datna Allah. Wala fi sifatihi sareng henteu dina pirang-pirang sifatna Allah. Wala fi af'alihi sareng henteu dina pirang-pirang padamelan Allah. Ay ana zatallahi azza wa jalla tegesna sayaktasna zatna Allah azza wa jalla laisat eta lain itu dat jirman eta jirim kazatil makhluqati saperti pirang-pirang saperti datna pirang-pirang makhluk. Wa sifatuhu ta'ala sareng ari pirang-pirang sifatna Allah ta'ala laisat eta lain itu sifat kasifatil makhluqati eta saperti pirang-pirang sifatna makhluk hadisatin anu anyar makhsusatin anu ditangtukeun. Wa af'aluhu sareng ari pirang-pirang padamelan Allah laisat eta lain itu af'alil makhluqati eta saperti pirang-pirang padamelan makhluk muktasabatin anu dikasab. Laisa henteu aya kamislihi eta tetep saperti Allah. Naon syai'un hiji perkara. Ai laisa tegesna henteu aya misladatihi eta saperti datna Allah wa sifatihi sareng pirang-pirang sifatna Allah naon syai'un hiji perkara. Wa dalilu sareng ari dalilna ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi anu nuduhkeun kana wajib kasipatanana Allah ku sifat mukhalafah lil hawadis annahu eta sayaktosna Allah lau masalah eta lamun ngakuran Allah syai'an kana hiji perkara min hatina itu hawadis fi zati dina zat wa sifati sareng pirang-pirang sifat wal af'ali sareng pirang-pirang padamelan lakana tangtu aya Allah teh hadisan eta anu anyar mislaha saumpamana itu hawadis li annama karena sayaktosna perkara jaza anu wenang ieu emak ala ahadil mislaini kasalah sahiji dua perkara anu sarua jaza mangka meunang ieu emak alal akhari kanu sejen. Wa yalzamu sareng misti naon adawru dawar awi tasalsulu atawa tasalsul. Wakilahuma sareng ari duanana tina itu dawar sareng tasalsul muhalun eta mustahil. Li'annahu ta'ala karena sayaktosna Gusti Allah ta'ala qad wajaba eta wajib lahu ka Gusti Allah naon al-kidamu sifat kidam. Wa idza wajaba sareng di mana-mana wajib lahu ka Gusti Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam intafa mangka leungit anhu ti Gusti Allah naon al-hudusu sifat hudus hartosna anyar. Wa idan tafa sareng di mana-mana leungit indal anhu ti Gusti Allah naon al-hudusu sifat hudus hasola mangka hasil naon al-matlubu anu disuprih bahwa sareng hari itu matlub mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi eta sifat mukhalafah lil hawadis. Wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafah lil hawadis istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al mumatsalatu sifat mumasalah laha ka itu hawadis. Allati anu hiya ari itu mumasalah teh didul mukhalafati lil hawadis
eta lalawanan sifat mukhalafah lil hawadis. As-sifatul khamisatu ari sifat nomor kalima al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al qiyamu bin nafsi eta sifat al qiyamu bin nafsi aidati tegasna dat wa maknahu sareng ari makna al qiyamu bin nafsi annadatallahi ta'ala sayaktosna eta sayaktosna zatna Allah ta'ala ghaniyatun eta anu sugih an mahallin tina tempat datin tegas nadat takumu anu ngadeg ieu dat biha dina takumu anu ngadeg itu datullah biha dina itu dat wa ghaniyatun sareng anu sugih aidon deui an mukhassisin tina anu nangtukeun ay mujidin tegasna anu ngayakeun li annahu ta'ala karena sayaktosna Allah ta'ala te al-mujidu eta anu dalilna ala annahu ta'ala karena sayaktosna Gusti Allah ta'ala te ko imun eta anu ngadeg binapsihi kalawan datna Allah antakula eta yen ngucapkeun anjeun laukana lamun aya laukana ta'ala lamun aya Allah ta'ala te muhtajan eta anu mika butuh ila mahallin kana tempat aydatin tegasna dat yakumu anu ngadeg Allah bihadina itu dat kama saperti perkara iftaqoro anu mika butuh naon albayadu bodas lizati kana dat allati anu yakumu ngadeg itu bayad bihadina itu dat lakana tangtu aya Allah teh sifatan eta sifat kama saperti perkara annal bayadho sayaktosna bodas alladzi anu iftaqoro mika butuh ieu bayad ila dzati kana dat sifatun eta sifat wallahu ta'ala sareng ari Gusti Allah ta'ala teh la yasihu eta henteu sah naon ayakuna yen kasifatan naon ayakuna yen bukti Allah teh sifatan eta sifat li annahu ta'ala karena sayaktosna Gusti Allah ta'ala teh mutasifun eta anu mutasofun eta anu kasifatan bisifati ku pirang-pirang sifat wasifatu sareng ari sifat la tatasipu eta henteu narima sifat itu sifate bisifati ku pirang-pirang sifat falaisa atuh mangka lain sah Allah Gusti Allah teh sifatan eta sifat walau iftaqoro sareng lamun mika butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun ay mujidin tegasna kanu ngayakeun yujiduhu anu ngayakeun itu mujid ka Allah lakana tangtu aya Allah teh hadisan eta anu anyar yaftakiru sareng mika butuh itu muhdis ila muhdisin kanu nganyarkeun wa yaftakiru sareng mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa yalzamu sareng misti naon ad-dauru dawar awi tasalsulu atawa tasalsul wa kulun sareng ari saban-saban sahiji min humatina itu dawar sareng tasalsul muhalun eta mustahil lima karena perkara taqaddama anu geus diheula ieu emak min wujubil qidami tina wajib sifat qidam lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala pasabata mangka tetep naon al matlubu anu disupri wa huwa sareng ari itu matlub teh qiyamuhu ta'ala binafsihi eta sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al qiyamu sifat qiyam naon al qiyamu binafsi sifat al qiyamu binafsi istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al iftiqaru mika butuh ilal mahalli kana tempat wal mukhassisi sareng kanu nangtukeun allazi anu huwa ari itu iftiqar diddul qiyami bin nafsi eta si lalawanan sifat al qiyamu bin nafsi as-sifatus sadisatu wallahu a'lam bissawab.